Dengan sareng channelna Ipok Onga Channel. Alhamdulillah didadanget ayeuna. Mohon ayeuna teh ieu teh nuju latihan tak ieu aya jalmina nuju udud. Ieu dina acara latihan sate acan rangkaian acara biasanya urang pidangkeun aya nuju briefingan gitu nya. Mun dina laguna aya anu kieu gini nih. Sing pinter tur bener. Alah. Sing jujur tong bohong ulah nganyerikeun batur kang akeu sangkan hirup loba dulur jang sing jadi jalma jalma soleh jang hirup teh teu gampang teu cukup ku dipikiran bari kudu dilakonan jang jalan kahirupan teu salawasna datar aya mudun jeung tanjakan kudu sabar dina kurang ulah nepak dada beunghar salawasna kudu syukur eling kanu maha agung kade hidup bisi kufu jang hidup singa jalma turut parentah agama ulah jauh ti ulama jang sing jadi jalma hade sing jadi jelma gede jembar harta jembar hate nyobat sareng ahli tobat dalit sareng para kiai hirup kena ku owah kingsir ngarah aya anu ngageuing mangsa lengkah digang salah sing pinter tur bener sing jujur tong bohong ulah nganyerikeun batur ngarah hirup loba dulur raksa ucap lampah tekad jeung tabeat ngarah pinanggi bangsa salamet dunia akhirat jang sing jadi jalma soleh mangga Kang Gila jangakeun terutama kangge ka pamirtu sadayana anu nuju nongton dina raraga latihan ieu mah latihan sanes mangkaper nuju latihan mudah-mudahan teh sangiringan rencangan terutama kangge ka pamirtu sadayana ulah hilap like subscribe share sareng komen ya di channel ieu oke Ipok Onga Channel coba jang sing jadi jalma hade sing jadi jalma gede beunghar harta jembar hate jang hidup singa jalma turut parentah agama ulah jauh ti ulama nyobat sareng ahli tobat dalit sareng para kiai hirup kena ku owah gingsir ngarah aya anu ngageuing mangsa lengkah digang salah sing pinter tur bener sing jujur tong bohong ulah nganyerikeun batur ngarah hirup loba dulur raksa ucap lampah tekad jeung
beat ngarah pinanggih bangja salametun ya akhirat jang sing jadi jalma soleh sing pinter tur bener sing jujur tong bohong ulah nganyerikeun batur ngarah hirup loba dulur raksa ucap lampah tekad jeung tabeat ngarah pinanggi bangja salametun ya akhirat jang sing jadi jalma soleh. Aduh, sing jadi jalmi anu sarolehnya terutama sim kuring oge sing soleh gitu teh. Teu mana wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.